Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak deui sareng dongengna Mang Odet anu jumantara di Oki channel sareng tong hilap subscribe nya subrek. Atur nuhun, alhamdulillah dina dinten ayeuna tiasa ngadongeng. Alhamdulillah pasihan kesehatan sareng mugi pamirsa sadayana di bumi cing di kesehatan oge sareng digampilkeun rezekina amin ya rabbal alamin. Atuh mangga urang lajengkeun ke naguaran anu salajengna nyaeta si buntung jago tutugan. Mangga prung Pamirsa anu teu waleh manco, boh di mana boh di mendi, lamun aya kembang anu keur sumanding mangkak ligar barbara bang bara teh keur sumedeng, mangkak ligar bang bara teh sok ngadareuketan ting hariung teu sirikna parebut ngagimung. Kabeh-kabeh pada hayang nyesep maduna kembang, anu hayang nyesep manu kembang anu kebek wawangi. Seperti ayeuna di Cipancar jelas nama di imana Pak Haji Sobana, lamun dipapandekeun kana kembang mah Nyi Euis teh panjang nama Nyi Euis Sumarni, mangsa ieu teh keur nyambuang medal wawangi pikaheroeun bujang-bujang tolok heor tambah-tambah boga legeg narik hate wandana ngahudang rasa pamuluna matak giung. Bubuhan umur kakaranincak wawalasan mun buah mah keur mejeuna sumanding gumading amis gahar ubar nuler nuker lanjung teh heran lamun bujang-bujang teh rabul daratang ngaheleran. Ka imah Pak Haji Sobana teh jadi loba nu daratang teu matak era nyamperkeun da aya alasan keur nganjang. Dadaku nama deuk manggihan cepdana anu jadi lanceukna Nyi Euis. Ngan eta daratangna teh ukur anu ti anggangna ti leles atawa ti kadungora kitu we sakur bawaturana cepdana. Ari urang Cipancar mah tara aya anu pirajeunan sabab maneha ngarasa serap kana kaayanana. Di lain-lain oge lain babad lain pacing campaka kuduna katurug ngarasa wegah kupolah petana cepdana anu kacida adigungna asa aing uyah kidul. Sakalian aya babaturana ulin oge sok kubas kebes teu hayang we sigana teh wauh ari jeung jalma kokoro cacah kulicak mah ngarasa hina atawa sieun kasoro rejeki meureun. Paingan cek babaturan ani yen cepdana teh jadi gede hulu uma aing jajauheun daek cacampuran dina sakalian amprokna tara ieu neuleuh beungeut sumawana daek nanya ti heula. Sakalina ditanya oge ukur batik kunyem saperluna. Tapi ari ka Andi mah manehna teu kitu. Andi mah jalma anu lain hampas-hampaseun jeung meureun pedah apa kana sifat pangadatan talajakna Andi anu lengger matak seber. Ongko deui meureun Pak Haji anu sakitu nyaahna ka Andi anu memang geus gede pisan jasana. Atuh Nyi Euis dina narima Andi teh geus teu tumarumpang deui, malah lamun kuno sok nitenan model biirah mah sikep Nyi Euis teh asa kaleulewihan. Lamun dila Andi teu ngulampang teh sok nanyakeun komo sanggeus manehna disalametkeun tina bahaya mah teu sirikna unggal poe nanyakeun. Mangsa Andi guguru ka pamardaka anu
anu sakitu lilana teh nyeuis katembong nguyung sakitu oge geus cukup pikeun biirah mah ngapoe sok digeuhkeuykeun ku sinir mah sampir majal teh ulah sok ngabotol limun hayang mah kucurkeun be digonyak kitu teh tah ieu amek malahan pasemona teh sok jadi tamah alum beki ebreh we pikeun biirah mah yen nyeuis ka Andi teh boga rasa katineng. Atos uih Nyimas ulah demotan bae teh oge pasti uih Cek biirah mimiti ngagonjak saha anu uih teh bibi nyeuis api-api teh surti eta sugan Nyimas ngunjung emutan saha biirah ngadon malik nanya bibi mah ngomongna bari ngelup tungkul bibi poa bibi Kang Andi teh tos gaduheun ulah calempang geulis benten srekna bibi mah cek biirah naha geuning sakalina ka dieu oge sapertos teu aya perhatosanna ka euis panginten jangan di teh ngaraoskeun sanes babad panginten tembal biirah pedah euis anak nu beunghar padahal mah teu tiasa janten ukuran bi da sami wae makhluk Allah nyeuis nyarita bari tetep tungkul kabireungeuh tina juru panona semu aya nu ngeclak Ele atuh sae atuh Nyimas gaduh pamadegan kitu mah nanging sapertosna mah tetep wae Kang Ojang Andi mah janten lumagog komo deui sok seueur jajaka nu sarumping cek biirah siga nu hayang ngorehan eusi hate nyeuis eta mah panrerencangan Kang Dana malah abdi sok sebel tah anu namina Adi Mulyadi coba cunihin meni sok kumasep sareungit oge sedih euis mah nyeuis ngebrehkeun ka teresepna sok diiket teh saha geuning katinggalna teh meni nyosor weh oh eta mah Cep Jodi orang Saluyu komo eta mah saleres nama euis teh rada kataji ku gandangna ngan upami ka dieu teh hare-hare beda ka euis teh malah sok nyanyenak papan catur geura malahan kantos ngajak catur ka euis teh damang mun pingpong mah hayu da euis mah kantos juara di Padepokan nu dipimpinna ku Abah Dekok padahal euis apal garwana teh nuju damal di Arab eta oge kantos mah ugi mazin panginten masih cepuk barang ka euis dibuka si oreng teh eusina kancing coreng kancing teuing keur naon da euis mah teu tiasa ngaput sumohon sawana mah panginten masih keneh capek Nyimas keur upek ngobrol kitu di luaran kadenge aya nu uluk salam sorana geus teu birek deui boh pikeun nyeuis boh pikeun biirah jajantungna ngadadak ratu tapi paromana mah tetep ketempo bangun marah mai tah geuning cek biirah tah geuning aya ka dieu nen cek biirah ngajawab salam bari murupanto si horeng si Andi maneh nama geus biasa sok lewat dapur ka imah biirah teh geuning jangan Andi kumaha damang nyani yap kalebet
cek biirah someh naker. Alhamdulillah aya ibar pangdoa bi kumaha sawangsulna Andi nembal pasemona teu eleh pinuh ka bunga. Dupi Mang Emir aya bi cek Andi beri culang cileung. Hanya akal jangan nih Mang Amir teh nuju ka leles. Mangga atuh kalebat ka dieu. Yap. Ka dieu we ka dapur. Da panto payun mah ditulakan. Bibi mah bade kapancuran heula ieu teh ceuk biira. Siga ngahaja sina Andi rineh paduduaan leos. Leos manehna mah kapancuran bari ngelek seseuheun. Sawios bi abdi ngantosan we di dapur. Cek Andi bari sup ka dapur. Maksudna marek bari ngadedengikeun anu salila ieu minuhan hatena. Da cicing di luar mah puguh era komo deui ari ngahaja nepungan mah teu kaduga ku ka era sok disebut nu jog-jog ngajog-jogokeun maneh. Nah atuh barang sup ka dapur lain deui reuasna. Sabab kasampak nyeis keur cinutrung dina jojodog bari mayunan hau anu masih camewek kawantut can dihurungkeun. Geuning aya tamu. Manawi teh kumaha damang nyeis. Sora Andi ngadadak seuseut kadorong ku ratugna jantung lumeh anu salila ieu nu jadi ceungceuman teh beut aya di hareupeun. Ari nyeuis ditanya teh lain ngajawab ukur panonna hungkul we ngadilak bari luk leuwih tungkul samar pola siga nu geumpeur. Tayohna mah jajantung nyeuis oge moal beda ti Andi. Nuju damel naon geuning nyalira di dapur nyeuis. Andi nanya deui bari gek diukna dina bangku panjang. Sagala rasa campur aduk atoh sieun jeung hariwang minuhan dina jero dada. Atoh dumeh bisa tepung paduduan sieun sok hate nyeuis teu sapagodos jeung si hatena. Hariwang bisi kanyahoan darar we disangka nu lain-lain. Pang-pang nama hariwang kanyahoan ku Boh Haji. Iya we nuju naheur cai ngabantosan biirah. Nyeuis rampang reumpeng. Geuning. Hauna oge teu acan aya. Teu can aya seuneuan. Andi ngarenyu. Geus kajudi lamun nyeuis teh samar pola. Nembe mah bade. Nyeuis tamah gugup. Raya beungeut ngadadak bareubeu. Sareng eta tekona teu can ditagenkeun deui. Sumuhun nembe bade. Ceuk nyeuis bari ngarasa keheul oge pada Andi bet tatelpek. Teu sae cingogo campego payuneun hawu tiis mah. Bilih aya nu mucunghul ceuk Andi. Sok aya naon kitu? Nyeuis mulurkeun jojodog diukna ngised ka tukang. Sok aya oray berdua. Resepeun pisan dinu lebu tiis mah. Ceuk Andi bari teu weweh. Mesem. Kalah kanjing sieunan Kang Andi mah. Nyeuis geuwat tangkat tuluy nangtung hareupeun Andi bari tungkul teu wani adu teuteup. Damang nyeuis. Teu damang mah pasti ngaringkuk di rorompok. Tembal nyeuis bari imut ngageunyu. Beuh. Ngised diukna maksudna sina nyeuis diuk oge. Beuh. Lamun eta isi ngarepan kakuring matak wani nukeran sanajan ku nyawa oge. Kerentas Andi bari ngised diukna maksudna sina nyeuis diuk oge. Tapi eta mah jawab kubra gue labuh sabab bangku anu didiukan teh nyungkadang. Aduh, Andi teh sempet cengkat kebut teh curunganana neuleut. Geningan ayeuna mah tiasa
sirkus ngani teh ciknya eis bari ngahkai ih madon yang surikun sanes nulungan kan wong cilaka teh cek Andi bari nyekelan bujur anu karasa seueuh balas nende satuluy nama manehna uplek ngobrol silih dongengkeun pengalaman kenging naon Kang Ani umara teh eis nanya bari ngareret ku juru panon teu kenging nanaon ukur hatewe rajet temal Andi ngadenge kitu eis ngadadak ratug aya rasa timburu dina hatena geus teg we sangka nama Andi ngampleng teh lantaran aya nu sejen muhun rajet we dume salami ngumbara teh hate mah tetep di Cipancar ngantet kanu kakantun cek Andi naon kitu anu kakantun teh Kang Andi eta orai anu ti payun bade dipacok orai ajan Andi ngomong teu kebat oge geus matak nyeun ngageterkeun hatenya euis tembong dina cengkir gading papasangan anu turun naik bawaning kasurung ratugna jajantung tah bongana tuh angkat teh teu aya wawartos cek nyi euis bangun nganahana nah apan eta oge wawartos kabira nah tedugi gitu Andi nanya hatena ngadadak kemplong pinuh kabungah nu taya papadana tak kedah neun carita mi HP basa euis oge masih sanggup ngupingkeun duwi duka mung ukur setengah hate memang setengah hate euis antawis urang etapan kahalangan jurang anu kacida lungkawing Andi bangun humandeat teu aya jurang nu lungkawing apan urang tiasa ngadamel cukang geusan mentasna nah sapertos kecing kitu geuning Kang Andi teh nyeuis nyaritana tatag disipuh imut ngagelenyuk sarta lindat panona anu matak nyeredet anu teu salah matak Andi wani nukeurkeun ku nyawa oge dumeh karasa nikmatna nuhun atuh regreg akang teh ayeuna mah cek Andi mun teu kongang mah hayang ajag-ajagan mah angkat deui tanpa wawartos deui ayeuna mah geus nanya bari tetep matana seukeut neuteub Andi prok dua mata peramplok aliran listrik jutaan po ngurunyut kana dua hate dua insan anu pada kapantang asmana kapogot keur ngobrol cuk celengkeung teh di luar aya nu nyuara euis kamana nya budak teh mendadak kadenge suara Bu Haji kegeruan Bu Haji Andi ngadadak keluas mana naon atuh Kang urang karorompok angguran mah cek ni euis isini euis tembal Andi bari cangkat tina diukna nah moal nepangan kit noal nepangan abah gitu pan akang teh nembe sumping tangtosna engke oge nepangan Andi beuki geumpeur euis nakamana budak teh nya kah ieu euis mah di dieu ambu euis nembalan bari ngedeuketan lawang dapur sabab kalenge Bu Haji siga nu terus turun kaburuan ari Andi nu geus kabur pangacian teu antaparah deui ngan ngeblus we ka goa ngehep-hep ngedempes nyumput bari hatena sesebelakan sarta beda ngeleper Andi anu biasana tara ngarasa
teber lamun ngalawanan musuh. Tapi ari Kubah Haji mah soak oge. Bari ngadedempes teh teu weweh. Gegebegan sok sieun katoyan. Komo deui pas ngadenge sora aya nu unggah sarta sora gamparan anu agoloprak. Rieg palupuh nu ditincak ngarieg. Andi tamang ngagibli terket sora palupuh anu ditincak. Bari siga nu ngadeukeutan ka goa nandi beuki nyorojon. Braer rereganu tutupan togoah aya nu muka. Andi meninggal lenyap. Ana breh teh anu pangheulana katempo untuk anu beres bodas si horeng biira anu ngajanteng bari seuri. Mitra sadayana pangaruh sugebahat teh lempang oge teu waleh bari hahariringan. Harita teh Andi keur gedik lempang maksudna rek ngajorag Bahrowi ka Gajah Ngamung, rek nyieun balitungan. Kakara oge ngalewatan lembur batu gede harita ngadadak manehna ngadenge sora awewe anu jajeritan hareupeunana. Sorana mah sidik teu pati jauh ngan lantaran jajalaneun teh parowek ku cemetna rungkun jeung tatangkalan jadi teu bisa langsung breh katingali jirina. Serbat we Andi lumpat barang breh teh tetela kemang boleh bet Bahrowi jeung baladna keur ngarajengan hiji awewe anu mata kaget teh eta awewe teh Tayalianti Nyi Tarsiah. Manehna rek ka Ciaro tas nepungan bapana. Ada teu we ku guru boga nata si Jandra lamun nyahuan budakna beunang diringkus. Bahrowi makak seuri bari leungeunna teu leupas nyeklan Nyi Tarsiah sedengkeun Ardasim keur ukay-ukayan ngabakutet sungutna sangkan teu jajaritan bae. Sudinta pageuh ngedempet suku Nyi Tarsiah anu adu glajar hayang leupas. Kawasna rek dipaksa digotong dibawa ke Gajah Ngamung. Puguh harita teh keur disungsi ayeuna panggih pisan di tengah jalan katurug di kakayana teh jalma anu geus nulungan ka manehna deui. Teu loba mikir deui Andi langsung narajang bari ngagunakeun jurus gelap ngampar warahan pamadaka. Hiya! Panan siap mansa-mansa bejan jebrot genuk cenah bareng jeung brabruna entiluan sakilat Andi nyamar Nyi Tarsiah anu sina nyarande di sisi jalan. Teu loba sodeka manehna ngagentak muru deui kanu tiluan. Ieu teh Andi euy, si Andi curung kunung Bahrowi hudang. Nya kitu deui batur-baturna oge. Pating kuniang bari muringis nahan ka nyeri. Hebat pisan akibat jurus gelap ngampar teh. Tiluanana teu mengek deui ngajurah roh tanpa kaburu nakis. Memang kaula si Andi piraku Andi ka poho Bahrowi. Tembal Andi bari geus taki-taki sikapna pinuh ku panantang. Piraku dek poho ka murid murtad. Sugan teh geus kojor cia. Bahrowi mesat pedogna geus kajudi ngalawan Andi mah ulah ora. Can waktuna kudu paeh Bahrowi deuleu. Sabab aya keneh tagiheun nyawa nyaeta Andika. Andika anu tandes naker. Halah takabur sia maju mago deuleu ngalawan ka guru mah. Memang si Andi pernah guguru ka Andika. Tapi ieu si Andi anakna Parais anu geus dipateni ku anjeun
ditutugan leuweung tiis. Ceuk Andi bari nepak dadana. Kumaha? Barawi lain deui kagetna ngadenge carita anu ngungkap deui lalakon ka tukang. Poho deui atawa emang mau pohokeun? Deuleu ieu leungeun kenca anu buntung bareng jeung ajalna Bapak Kuring alatan kaprangesan Andika. Hayo ayeuna kaula rek nyieun balitungan, ceuk Andi bari malangkeun siku-sikuna hareupeun dada. Aya ku lucunya. Kitu si laing ulang tarima ka anu jadi guru teh. Barawi ngadon ungkap jasa pedah geus ngajarkeun sagayamu. Rek ngorehan jasa wajar sakitu mah. Baheula saha anu nulungan Andika waktu rek dibuntungan ku pamardaka. Lamun lain kuring tang tuleungeun Andika geus buntung siga kuring Barawi. Andi ngahualkeun omongan kurang ajar sia. Heuleuh waktosna. Heuleuh waktosna pamirsa. Hapunten pisan ya. Atur nuhun kasadayana parantos ngadangkeun ieu guaran si buntung jago tutugan oge ulah hilap subrek sareng like jeung komen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.